jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data Waalaikumsalam katuan aun maneh aya kula kan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimeunangkeun ngabukak saha nu ngawiridna si pulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cak tuan saya moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teu dipuas jadi bejakan aja tuh buat tuh aing waduh ukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek tuan saya wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuan Syekh ayeuna rek pamit abdi izi geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tek diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu karasa ge rutup cek cenah kok jadi bararacat kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga da ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunya ieu sadunya lain di urang bae dipuat bae teh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entah komo atuh woh urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya derajat tapi tetap dihaku bae dihaku cek keneh pas dek ditulis ku malaikat ulah waka ke tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtungin mencarang keneh kapal nyana jadi kenek bawa masyaallah loba cerita-cerita Tuan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca Tuan Syekh teh dipuat kurang kumaha hararebat dan nu sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya teh henteu tapi Tuan Syekh Abdul Qadir mukbabe sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta Tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mantap hasana sobol ngadenge aing mah
Asyik aing tuh. Tapi ngirain sebeuh perasaan. Itu cara kita coba hadiahan pribados. Ceble tau apa situ. Ada begitu lah. Coba kayak hadiah aing ge. Tuh kan. Oh, cek orang bener tah ye. Nu geus ge lain deui. Asa ngeunaheun ngomong teh. Pas perasaan. Mun cara sayur teh uyahna asemna pas. Cek orang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana. Aduh. Tah. Jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang. Kulantaran geus sababaraha taun ketenangan. Nyidata ka Tuhan Syekh. Kuatkeun ngaran kaula. Coba kuatkeun di silsilahna. Set masyaallah teu kebal. Teu kebal langsung sebab hadirnya rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub berombani walan terus kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niat nahi berde kayak aing hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutub berombani tuh jadi ya dia waliullah bakubah gitu masya Allah saya jelema terpercaya kakawalian Tuhan saya terpercaya aing terpercaya baca Abdul Qadir wali ceknya sebab jana sok naik kuda aju kuda nopang bagusna wali macana ceknya tidak naik numpang bagusna terus karena naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh pan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda itu ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mau numpak kuda lempang karunya sih tumpakan berat nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salilat kura sehat bah nyok kuda ngomong teu percaya mah hese teu percaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan wah nyababawaan nyatuan manyambi bisa teu berat mun hayang nyawa ye delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel tak ka kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun hayang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bede luhur kudana lurus ka ditu Tuhan saya nama sila belur kakarak ya percaya masya Allah kakarak percaya aja nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mungkin tuh atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh ising geus numpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsana mah aing waduh itu makan kutuan saya teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang di sarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni Mamondoyok aw jaknya kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah leutik atuh lah nyaho cenah berat cenah dosa meureun cenah ieu kuda ge ngomong masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasanya namun biasa bae teu pati jeger
pati jeger hampang lamun komo biasa hampang itu kos keur hirup da bae. Nah hayangan kuda nu sejeng kekeh hayang ngomong ka Tuhan sekulah yang ditumpakan sakali becek yana teh kumaha tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kadinya nya da ge usah disebut bae geus tumpak tancah cak kuda entos masyaallah teu karasa nempel aja atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lompat atuh nyanana embung milu atuh terus mereka ditu kuda tuh nyanaan. Iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua. Malah Imam Abu Yazid mah kan bari numpak himar ngan himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul tadi nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dikahimarkeun bae kan kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tonggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu. Satu ketika makan aya nu ngomong Tuhan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh besi berateun hah besi berateun himarna besi berateun pan meureun ditenden di dieu ge berat bakur ditenen di pundak atuh ngaberat bakur bae jadi dinya keneh henteu cek cenah besi berateun ditenden di dieu mah teu kaharti cenah tuh besi berateun kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh banakut beratna henteu cek pan bisa henteu mun hayang nyaho cek cenah kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha cek teh lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun diteuneun di pundak kula atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjeun tuan panjeun tuan ge meureunnan akur berateun henteu pan bisa henteu pan kula mah teu nempel ka himar teu arti menyatu nempel ya yang dibuktikan kotek himar terus lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sakian aja tah watak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna diteuneun di pundak di dieu sebab lawan kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg we geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka batur sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berateun henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mereka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran karena hati jembar mau berkah beres berangkat nak beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan ku sabaraha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babaan nyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah eta teu mau berkah di warung urut nyana beli rokok
meuli lauk meuli naon candat can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu. Masya Allah, urusan dunia mah berat baik kecuali jelema nu hayang mere. Kan aya jelema nu hayang mere, aya nu kapaksa mere, aya nu embung mere. Aya nu hayang mere mah keur mah aya, aju janana hayang sugema perasaan aya. Aya anu datang culak cileuk, boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere, teu meunang ganjaran teh. Aya nu embung bere nyumput. Hei panai guru sia tayang aing lah bulan kamari geus datang ka dieu ju tayang kajen teu pangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa moal berkah nu karasa berkat ka bawah boyana jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami, Abu Bakar Shibli, Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri sikti mereka nu geus jelas tah mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakarake datang sabaraha muridna teh Noel deui kunaon tadi ge ulah milu teu kulah hayang milu ka ditu geus balik deui ka ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala jadi ribet geus atuh kieu batu ayo ge cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum tekebal datang ke Cirebon datang itu cuma janeta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balik nanyan mikiran balik balik dah kula dicekelan deui mah masing-masing balik mah ada tapuara jasa Masya Allah karim teu meunang teh ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun da lamun can darurat lamun memang capekna karak setengah capek moal bisa tapi lamun capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun ka deuleu capekna karak boh jang diri boh jang batur